Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana, alhamdulillah dina bangkit ieu simkuring Mang Odet sapara kanca biasa patepang deui neraskeun dongeng Sunda jejer carita si Buntung Jago Tutugan yasana S. Sukandar anu jumantara di Okib Channel. Atur nuhun oge kanu parantos ngasubscribe, like, sareng komen. Mugia kasayan para wargi sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa ta'ala, sing dipanjangkeun umurna mugia oge sing panjangkeun rejekina. Atos supados teu nyangkolong teuing kana waktu sumangga urang teraskeun deui si Buntung Jago Tutugan. Prungah. Ukur ka pamardaka Andi nyaritakeun yen manehna tos ngalaman padungdung jeung karna teh. Kabeh kakagetna dieprehkeun. Lamun teu neurak ku pakarang, lamun teu ngagem aji batu karang, pasti manehna teh ngagunakeun susuk tina awakna. Cek pamardaka. Susuk besi aki, cek Andi. Lain, ieu mah susuk anu khusus diasupkeun kana awakna. Tapi teu kudu bingung Andi, sanajan daging atawa kulit na teu neurak ku pakarang, ari pelebah panon mah kabeh oge anu bedug, atawa lamun bedogna diguratkeun heula kana taneuh. Sabab asal muasalna manusia mah tina taneuh, jeung bedog oge bahanna mah asalna kan tina taneuh. Pilaku teu camal tah eta ilmu kawadukan teh, cek pamardaka ngawawadianan sarta mere bongbolongan. Sumuhun engke mah bade dicobi, cek Andi. Dicobi kumaha Andi? Mohon pamingke abdi patelak deui sareng manehna aki, temal Andi. Aki mah mere bongbolongan teh sot teh lain maksud tah sangkan hidup ngaja boga niat mateni. Jeung lamun bisa mah perkara teh males kanyeri kabarawi oge teu bisa ulah diniatan ku kahayang ngalapati, cek pamardaka daria naker. Har kunaon sababna ki Andi sumaheran? Sabab Andi ari maehan jelema teh kaasup salah sahiji dosa nu panggede-gedena sarua jeung begatkeun rahmat pangeran. Sanajan bener eta jalma geus mateni bapa urang, sabab urang mah taya hak pikeun ngahukuman. Tenten kedah kumaha atuh ki? Lamun bisa mah cukup nepi ka manehna ngaku kana kesalahan. Komo deui lamun bisa mah sangkan manehna babalik pikir. Sabab naon Andi, lamun hidup ka bisa malas bakti ku cara mateni eta tangtuna saukur pikeun muaskeun hawa nafsu. Anu jaga pasti aya pertanggung jawabanana di yaumil akhir lantaran hidup geus ngalakukeun hiji dosa anu kacida gedena, anu hese menang pangampura lamun teu bener-bener dina ngobatanana. Disebut salah sahiji dosa gede teh lantaran gelanya aki nginum heula, lantaran masih aya keneh dosa anu gede sejenna
diantarana nya inung arak jeung naon bae anu sakur matak mabok mapandekeun zat Allah Subhanahu wa Ta'ala jeung barang anyar alias ngaku pangeran sejena Cina ngadar harta anak yatim atawa mantap anak yatim tah kitu Andi ceuk pamardaka panjang lebar. Hatur nuhun Aki kana sagala wejanganna katampi pisan ku abdi. Dina mun-munan mugi abdi ditebihkeun tina sagala rupi anu nembe disebutkeun ceuk Andi bari tungkul. Ku kitu nama ngerasa kagagas ku ras kanyaah pamardaka kumaha deui pas ngomongkeun anak yatim jadi ras kana diri pribadi sasat lamun teu aya anu bikaheman bisa kumahaeun meureun nasibna ras deui inget kana kanyaah kisah Hudi jeung biena anu geus daek ngurus sarta bikanyaah ka manehna. Sasat lamun teu kulantaran manehna meureun dirina moal bisa nyaksian meletekna sarta surupna panon poe teu karasa panonna mimiti karasa panas anu satuluyna berbei si panonna murubut teu bisa ditahan deui. Ukur 3 poe Andi aya di imah pamardaka teh. Poe kaopat nama balik deui ka Cipancar. Sadatangna ka imah manehna mah langsung lungkep maneh we. Ku kituna mah masih bingung aliras kana papatah pamardaka. Memang eta oge kaharti. Tapi hatena tetep can ngarasa puas lamun can males pati ka Bahrawi anu geus mateni bapana sarta anu ngebalukarkeun leungeun buntungna sarta cacat saumur-umur. Ras deui kakarna jalma anu meh-mehan ngebalukarkeun manehna bobor karahayuan. Komo deui geus wani ngaganggu Nyi Tarsia tapi aya hadena oge pikeun manehna mah. Sabab aya jalan pikeun nyingkahan Nyi Tarsia. Atuh cenah Nyi Tarsiah teh mungeun kakarna awal akhir mah tangtu bakal daek komo ayeuna mah pan Ki Janta oge na geus jadi anak buah karna atuh dina mungna oge pasti bakal dipaksa. Hal eta ngajadikeun manehna beuki panasaran hayang ngajajal deui karna. Ku kituna Andi mindeng ngadatangan ka pelebah tutugan. Bau berang, bau puting, lamun puting, ulu kotak kue di dinya bari neangan penyumputan anu kira-kirana maranena pikeun ngintip, merenah pikeun ngintip. Hari tamah di lebah tutugan teh harieum ku tetanggalan, utamana mah loba tangkal kaung pating jarumpluk. Alus pisan lamun keur dipake nyumput. Hanya kama bisa dipakai cacing salilana. Kukituna terus we manehna hanjat ka pelebah pasir anu aya di belah katuhu anu berasna ka Gunung Guntur. Kebeneran aya anu ngewag dina sisi gawir horeng teh lolongkrak tapak bolontorna cai. Sanggeus si pariksa teh di jerona teh jarang kedong teu beda jeung hiji guha. Cocok pisan lamun keur dipake tempat pikeun nalingakeun sabudeureun tutugan. Andi naek seseleket nece akar ngembing jangkar najan hese teu wudu nepi oge. Sanggeus dipariksa si aya oray atawa sato sejena nya Andi ngarasa eta tempat teh genah keur dipake panyumputan. Genah oge ya malah mata katangin ku batur
makatangin ku batur boh naik boh turun ngan meureun kudu nyieun tempat keur sare jeung taraje tina tali keur naik turun. Pamirsa sadaya, upami tiga rutna mah nggak tinggal di belebah kenca, pami telepat mah aya anu ngewag. Basa eta mah di luhurna teh aya tulisan sapu jagat dinu batu. Tah gawe eta bilih bade piknik atawa ngadon botram mangga we sobian. Sanggeus kitu mah Andi turun deui ku kurubutan dinu bala anu anjogna kalebah tutugan. Tidinya norobos deui ka Cipancar. Saminggu ti harita Andi geus nyicingan eta guha bareng jeung si Ruyuk. Di dieu mah ame aya batur. Itu sakapeung Andria oge sok maturan ngan manehna ngarahasiakeun ka Ki Saudi atawa ka Haji Sobana. Sabab bisik geruh kana sejen. Hiji mangsa sisinarieun Andi teh geus magrib kakara turun ti imah. Sabab biasa nama geus magrib teh manehna geus aya di ruguha. Rupana mah harita teh nungguan Adria anu rek milu maturan. Teu lila kurunyung Adria nyamperkeun. Bari diharudung samping poleng oge. Kumaha wawartos ka bibi mang? Maksudna bibi teh pamajikan Adria anu ayeuna mah geus milu tumetep di Cipancar. Bade ngarencangan jang Andi we cek Adria bari barengan Andi teu kapapanjangan naroskeun. Tarai inung budak mah Andi malah Ki Amir oge wawatos bade maturan ujang we bilih Pak Haji Milarian ngan sieun teh waktos urang aya ditutugan di lemur aya uwah-uwah cek Adria ngebreken ka hariwangna. Saya atuh mang pami kitu mah mugi-mugi we teh aya nanaon cek Andi bari sarua dina hatena mah ngarasa hariwang oge sasak ninggalkeun lemur saterusna mah teu ngomong deui nepi ka tutugan ngarandeg heula ngadengikeun bisa aya hal anu nyurigakeun. Nu kadenge ukur sorak cicir jeung ciang-ciang patembalan sarta ungkut-ungkut. Ulah waka ka guha mang di dieu we heula ceuk Andi. Mangga jang. Ngan ieu teh duh mana ku tiris-tiris teuing hoyong udud mang mah jang. Cuk Adria sami abi oge mang urang di ditu we tukangan tangkal kawung meh tiasa bari udud cek Andi. Terus saterusna mah nyalingker kana dedeketan ngadeketan tangkal kawung beradug we aludud daun kawung bangun narikmat keur kitu ti pentas jalan beluhur aya jalma anu tingkat tayep bari sasalingkeran. Sigana anu keur ngintip si horeng maranang teh teh lian ti wigena sarta sarja katut jimpo maranehna ditugaskeun ngajak ku karna operasi di lebah tutugan. Ali Bahrawi Sudinta jeung Ardasimah di lebak jero dibantu ku Jumanta dulmanan katut Sarakawi. Atuh karena jeung Ki Jantra mah ayeuna teh keur aya di lemur hujung anu pikeun nyitar siah mah hal ieu teh mangrupa hiji siksaan lantaran maranehna dipaksa ngalayanan karena secara salaki pamajikan kalawan teu dikawin. Sigana mah keur alus milikna beugina sabaladna teh sabab tekung silila torojol delman anu panumpangna ngan saurang nyaeta mang dekok teh anu kadua kusir anu tos meuli bahan besi keur bahan nyieun pagar cieuna. Manehna kapentingan sabab tadi teh bari sakalian nagihan ka warung-warung anu
biasa di pihapean dagangan anak sabot keur naik natek ditanyakan anu gerobas teh tina perbarungkun sisi jalan aya anu ting rajeng tilu jalma ka tengah jalan langsung ngahadang di jalanan atuh lain deui dikieuna reuasna mireung jalma anu pasti boga niat geus teu hade cana naon oge mang deui kidekok geus kakompodan dibarung ku brat-breplot sorana anu keluar tina bujurna malahan saking kusoakna calana oge nepi ka jemblong lantaran terus ngompolan manehna muncak urang mah make popo atunya eureun serahkeun duit sarta babawaan lamun si lain tah keneh melenang dalam dunia dikena langsung nepikeun maksudna asa ku hariput teuing ngomong teh euy usaha ari hayang duit mah cek Mang Uha kusir delman anu lumayan boga pangabisa disebutna teh saehu di negara tengah mah sat bedogna bari langsung malangkeun dina dada apan ieu ge usaha baraya ulah aya angkeuhan hayang ngalawan ari beung sapat mah bigenna ngomongna matak saber lamun kadengna kuno epesan mah model Mang Dekok anu ngadon ngayak-yak dina kuta engkan heula meut kaula mang bari sakilat ngajeleng kana rada lega gede wawanin sia teh geuning hayu saja info karepuk maranehna bari hiu nyarabetkeun bedogna bareng jeung eta cimpo katut sarja oge bareng narajang tapi ku kituna Mang Uha teh tapi soge dina ulin cimanena ngagunakeun bedogna mah prang bedog lawan sakilat ditakis kilak nyarongkeun badana bari suku kencana ditarik ka tukang geus kitu dina kecepatan anu luar biasa manehna kentak ngalengka bari nyabetkeun bedogna nguak ngeuwing cedak dampa suku kencana ngejejak cimpo nu narajang ti kenca tapi sanajan sakumaha hebatna oge hari dikepukut tiluan mah bari jeung anu tingkat pangabisana sababat jeung manehna mah teu burung Mang Uha teh kadesak dina hiji kesempatan waktu bedog wigena rek nigas daktek Mang Uha Mang Dedi anu tadi ngadon ngayak-yak teh jadi nekan bari dibarengan ku ngogorowok keceleng wae manehna ka tengah jalan hup baraya Andi jeung Adria anu memang ti tadi keur ngadedempes bari ceulina teu waleh rancung ngadedengikeun kaayaan sabudeureuna tutugan lain deui kagetna sabab di beh luhur palebah pengkolan tanyakan kadenge sorak ting belentrang sarta anu ting haroak mang cek Andi bari ngantepkeun curugna dina bibir isyarat sangkan Adria masang ceuli sora nu keur galungan jang lain antepeun cek Adria bari sakilat ngablesat mulu ka arah sora nuturkeun Andi anu geus teh heula ngablesat teu kungli lila geus nepi ana breh teh sidik aya jelema anu keur di huruf kutiluan hal ieu teh pikeun Mang Dekok mah kacidang nguntungkeun lantaran harita manehna dina kaayaan keur kadese malah harita wikeuna kabireung rek nigas bedogna kana tak-tak Mang Uha anu harita ukur bisa unur-unuran bari nakisan panarajang lantaran tanagana geus leuseuh Andi jeung Adria teu kapalingan saeutik oge
oge yen eta teh komplotan wigena. Andi mah ngarasa gemes pisan ka wigena teh anu teu aya kakapok sakitu hari tadi bubur aku si Luyuk teh. Ari Adria mah atau sabab manehna rek sakalian nyoba pangabisa hasil guguru ti Andi. Keun jangan di si wigena mah bagian mang cek Adria bari ngeblesat miheulaan muruk ka wigena. Mireung anu ngagorok sarta karasa aya anu ngahiuk kabongohan. Wigena langsung ngejat ana breh teh. Wigena teu kapalingan setik oge yen anu narajang teh Adria urut anak buahna. Ari ret ka Andi manehna langsung ngarasa peot hatena. Ari dek lumpat piraku era ku anak buahna sarta pangpang nama sieun ku karna lamun manehna kabur di pakalangan saacana naon. Komo ieu anu yang harupana teh Adria anu pangabisana geus ka judi. Manehna teu apa lamun ayeuna mah Adria teh beda jeung baheula. Eluh si codet eta ka dieu sia. Bagong hayang dicacag wae. Digena morong geus kadengina untuk nguyuh pisan bari ngagentak narajang ngahambatkeun bedogna. Sia wigena anu kudu dicacag mah dasar bega kalpetong. Adria ngeyehkeun bari kilak kakatuhu dina ulin Cimande. Hiu plentang bedog wigena ditaki sata beh. Pereup Adria dina jurus landak nobros gunung anu ayeuna mah geus kapemilik nembrag dada. Wigena ngajarik-jarik sok bedog Adria nyemong rek nyasar beung sanajan wigena masih ngarasa seueur. Rikat ngajauh bari nakiskeun bedogna terang wigena ngalegot. Hiu bedogna nyuruntuh rek meulah sirah Adria. Gentrak Adria ngalabuhkeun awakna bari neruskeun panarajangan ku gerakan lelen samak. Wigena surti kana bahaya. Celeng luncat bari nakiskeun bedogna kana tarang Adria atau akibatna Adria teh lain wae ngarempeyak tapi sirahna oge karasa lungleng. Atuh Adria lain deui nafsuna dume sirahna anu dipupusi teh dicecek deungeun. Untung ku dampal suku euy. Lamun ku ieu geus penjat dahulu sia. Ya, wigena neruskeun deui panarajangna bedogna nyuruntul di luhur dek narok tarang. Kilak Adria ngerongkeun badana dina jurus bae kale. Des leungeun kencana diketikeun kana pigelang lawan geus kitu sok bedogna nyamet ti handap dina jurus turih wajib begena lain deui ngaranjungna mireung gerakan Adria ayeuna anu sakitu hebatna. Mantong ngejat sia bangsat. Ya, cek Adria bari nyusul tepus ku leungeun kencana anu ngahabek caream jeprot. Wigena ngocek. Babajegna ditual ku tajungan suku katuhu. Koleang kedebut. Wigena notok sirahna ngapisan kana kora anu ngalayah. Kancing sia. Lawa kapunga sia. Sanet. Cek wigena balik kaya tudang deui sarta terus nguak ngawik nyebetkeun bedogna. Ngala kana beheung. Bareng jeung eta Adria gentak. Depok bari nyebetkeun bedogna kana pingping. Gentak wigena mundur tapi bedog Adria leuwih gancang datangna. Sok sanajan ngan saukur congona teu burung pingping wigena kasabet. Sak wigena ngegero deui purya getihna keluar tina pingpingna anu nyerekeh akibat sabetan bedog Adria. Waktos napa miarsa sadayana cadugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu.
Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.